Mang atuh lamun kitu saha nu salah. Tah, ieu nu salah mah cek sim kuring mah. Kang Eka nu salah mah. Sabab naon? Narasi Kang Eka seolah-olah berpihak ke pengusaha. Bet ngungkit-ngungkit karena izin anu teu dipalire. Gitu. Ieu anu nyababkeun kepastian hukum hilang. Tah salah Kang Eka. Nya, sok sanajan sim kuring uninga pasti Kang Eka hubungan jeung Aiger gitu. Tapi narasi Kang Eka salah. Tapi Kang Eka bener deui. Yen lamun hal-hal anu seperti kieu diantepkeun, ieu balukarna bakal gede ka hareupna. Bener deui Kang Eka teh. Nya. Tah. Oh kitu bener Kang Eka teh. Bener nya. Terus deui ayeuna Walhi tah, Walhi salah cem. Salah di mana? Heuh da moal ujug-ujug izin keluar mun eueuh rekomendasi ti Walhi mah meureun. Kitu nya. Salah tah. Walhi teh ceuk kuring mah. Tapi lamun numutkeun narasi dina jero eta mah bener deui nya. Ah. Tapi teuing tah nya. Bener da ieu teh. Hal-hal itu kejadian ku ketidakpatuhan aparatur. Bener deh eta teh nya deui. Heueuh kita benernya. Kawasan salah teh Aiger ieu. Aiger nu salah teh. Sabab Aiger geus make lahan perhutani nya. Tah anu memang eta lain keur kagiatan manusia anu sifatna loba. Eta kesalahan eta kanggo Aiger nya. Lepat tah punten Aiger karena dina hal ieu. Tapi lamun numutkeun prosedur nya anjeunna tos nempuh nya. Geus ngaluarkeun izin, pasti waraga teh izinna geus kaluar, terus ngabangun. Bener oge kita. Dalam ngaluar izin mah Aiger oge meureunnan moal wanieun ngabangun nya. Tah, tapi bener Aiger oge kita nya kawasan. Bener kaosna Aiger oge tah itu. Masalah mah gubernur bae ieu mah. Nah, bet anu aya izin untuk di tartibkeun. Apa aya izin tertib? Nya. Kang Dedi ieu mah salah mah. Terus pasti nya. Keur ngabangun anu izinan, dere disegel. Nya. Terus ngaluarkeun aturan oge katompernakeun. Dilakukeun heula. Kakara izinna kakara aturanana dijieun pergubna. Tah salah ya Kang Dedi nya. Jadi nyieun heula barangna terus nyieun heula ukuranana. Tah salah atuh moal jadi kitu mah meureunnan. Ayeuna kawas kieu ada citak buleud nya, dicieun heula barangna nu buleud. Terus nyieun citakanana. Ah, apaan kumaha atuh. Keburitan gitu mah. Nya, nu salah mah Kang Dedi ieu mah. Itu. Tapi da meureunnan ieu teh dasarna alam ulah diruksak gitu Kang Dedi mah. Tapi benernya Kang Dedi oge. Ayeuna lamun aya izinan ngaruksak anger. Anu eueuh izinan ngaruksak anger. Anu aya izinan dieureunkeun lantaran ngaruksak bener eta teh. Komo eueuh izinan mah ngaruksak dieureunkeun. Bener pisan eta mah. Da apaleun kawasna. Da nyieun izin ge kawasna meunang kong kalingkong. Ieu mah lain murni. Kawasna ieu menentok ka negeri atas angin we, da biasana kitu. Lamun aya hal-hal kawas kieu dimimitianna nya eta teh kitu. Nyuap pejabat-pejabat anu nya gitulah. Anu ngomong-ngomongkeun anti korupsi, transparansi nya akuntabel tapi pagaweana teh ngan kitu jeung kitu. Nyokot anggaran ngebobodo masyarakat nya di negeri atas angin mah kitu tah. Geus pahameun kawasna Kang Dedi Mulyadi oge hal-hal kieu teh. Ieu mah izinna ge meureunnan. Kitu lamun cek sohagna mah sarua jeung kararas meureunnan ajen. Gitu. Ya. Da ieu mah geus darurat kitu meureun cek Kang Dedi teh nya. Tapi bener oge nya ieu teh Kang Dedi teh. Tapi bener Kang Dedi teh. Tapi salah ieu teh deui. Ah, aing mah euy. Teu kumaha atuh teh? Kang Eka salah tapi bener. Aiger salah tapi bener. Walhi salah tapi bener.
Kita kumahanya bingung itu sahanu salah. Kang Eka salah. Tapi bener dah. Jadi Mulyadi itu salah sidiknya. Salah eta mah kalau kumaha oge. Tapi dah bener deh kita. Aing jadi lieur eta kumaha ya. Geus lieur. Ya gitulah pokoknya mah. Pas sekapkeun ka dieu sim kuring jadi lieur deh. Yang salah anjir. Oh sih orang teh salah. Sekapkeun duit ka dieu nya. Apunten bilih aya nu kabadug harigu kadupak dada kasulul kalbu kasebit ati siapuntenna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Lieur aduh.